para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Dina hiji poe, waktu Yesus ngaulang jeung nyarioskeun Injil kasalametan ka jalma rea di Bait Allah, daratang imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot. Maranehna nanya kieu ka anjeunna. Naon hak anjeun migawe kitu? Bejakeun, meunang hak kitu ti saha? Waler Yesus, kaula rek nanya heula, sebutkeun. Ari hak Yohanes ngabaptis, ti Allah atawa ti manusa? Maranehna jadi patanya-tanya pada batur. Kudu kumaha ngajawabna? Lamun dijawab, ti Allah, tangtu ceuk manehna, kunaon aranjeun teu percaya ka Yohanes? Tapi lamun dijawab, ti manusa? Tangtu urang pada maledogan ku batu ku jelema-jelema, sabab anggapan maranehna yakin Yohanes teh nabi. Tungtungna ngajawabna teh, duka teuing ti mana? Walar Yesus ka maranehna, ari kitu mah kaula oge moal ngabejakeun make hak naon kaula ngalampahkeun kieu. Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil ka jalma loba. Saurna, aya anu muka kebon anggur disewakeun ka sababaraha urang. Geus kitu tuluy nyaba kanu jauh lila pisan. Sanggeus datang musim metik anggur, nitah gandekna saurang kanu nyarewa kebona. Dititah narik bagianana. Tapi eta gandek kunu nyarewa teh ditareunggelan, tuluy sina balik lengoh. Manehna nitah gandekna saurang deui, tapi ieu ge ditareunggelan jeung kacida di wiwirangna tuluy disina balik lengoh. Nu boga kebon anggur teh nitahan deui gandek nu katilu, tapi nya kitu deui bae. Pada nareunggeulan nepi ka barohak, tuluy diusir. Ceuk nu boga kebon, kumaha petana? Ah, rek nitah anak aing bae anu dipikanya sina kaditu. Ka anak aing mah tangtu ngarajenan. Tapi barang nu nyarewa nyarahun yen nu datang teh anak anu boga kebon, tuluy sakait, pokna, ieu mah anakna. Urang paehan, supaya warisanana beunang ku urang. Tidinya anak nu boga kebon teh disered kaluareun kebon, tuluy dipaehan. Cik, bakal dikumahakeun eta anu nyarewa teh ku anu boga kebon? Yesus mariksa. Nu boga kebon tangtu datang, eta jelema-jelema tuluy diparaehan. Kebon anggurna tuluy disewakeun kanu sejen. Ari ceuk anu ngabarandungan eta misil, tangtu pisan moal. Maranehna ku Yesus diteuteup, anjeunna terus ngalahir. Lamun kitu, naon maksudna ayat kitab suci anu kieu? Batu anu teu kapake ku tukang ngadekeun, ngajadi batu pangutamana. Jelema anu ragrag kana eta batu tangtu pasiksak, anu katinggang tangtu bubuk. Guru-guru agama jeung imam-imam kapala geus harayang karawak bae nangkep Yesus di dinya keneh. Lantaran karasaeun pisan eta misil anjeunna teh nyindiran maranehna. Tapi maranehna sarieun ku jelma rea. Tuluy nareangan jalan. Maranehna nyogok ka sawatara jelma, dititah pura-pura jadi jelma anu satemena. Sina nyual ka Yesus ngarah kalepatanana, supaya bisa diserenkeun ka gubernur Rom anu kagungan wewenang jeung kawasa. Pak Guru, ceuk eta mata-mata ka Yesus. Simkuring terang anu disaurkeun sareng diulangkeun ku Pak Guru teh leres. Bapa ngawulangkeun hal pangersa Allah ka manusa teh kalayan terus terang. Kawantos Bapa henteu pandang harkat jalmi. Simkuring hoyong terang ti Bapa perkawis mayar pajeg ka Prabu Rom. Paparingpang sareng hukum agama urang atanapi henteu.
Tapi Yesus uningaeun pisan kana tipu daya maranehna walerna. Cik tembongkeun duit perakan. Gambar jeung jenengan saha ieu dina duit? Tembalna. Gambar sareng jenengan Prabu. Lamun kitu, saur Yesus. Pulangkeun ka Prabu kagungan Prabu, pulangkeun ka Allah kagungan Allah. Maranehna teu bari saeuna naon deui ka anjeunna. Tipu dayana teu mental, mangkaning hareupeun jalma loba. Semet baralem jeung haruleng, heran ku waleran anjeunna. Aya sawatara urang Saduki, nyaeta golongan anu nganggap yen anu geus marawat moal harudang deui. Maranehna nyoal kieu ka Yesus. Paguru, Musa ngadamel parentah kieu pikeun urang. Lamun hiji salaki maot tinggalkeun pamajikan jeung teu boga anak, dulur eta lalaki kudu ngawin randa dulurna, supaya lamun boga anak diakukeun anak dulurna nu geus maot. Bareto di urang aya 7 lalaki padu dulur. Nu pangkolotna kawin tuluy maot teu boga anak. Urut bojona dikawin ku nu kadua, tuluy ku nu katilu, kitu bae patuturut nepi ka maotna 7-hanana jeung teu baroga anak. Akhirna awewena ge maot. Kumaha dina poean hudangna deui anu maraot? Eta awewe teh bojo anu mana? Lantaran geus dikawin ku 7-hanana. Waler Yesus. Di zaman ieu mah lalaki jeung awewe teh karawin. Tapi jelema-jelema anu geus diharudangkeun deui tina maot mah, hirupna dina zaman nu bakal datang teh moal karawin. Kaayaanana bakal saperti para malaikat, moal keuna ku paeh, jeung jaradi putra-putra Allah lantaran geus diharudangkeun deui tina maot. Musa ku anjeun geus netelakeun yen nu maot teh bakal dihirupkeun deui. Hal eta tetela dina ayat anu nyaritakeun rungkun cucuk anu hurung tea. Pangeran ku anjeunna harita disebut Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Pangeran teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu paraeh, sabab di Allah mah kabeh oge hirup. Keuna eta jawaban teh, Paguru, ceuk sawatara guru-guru agama. Sabab maranehna mah geus teu waranieun deui nyual naon-naon ka anjeunna. Yesus ngalahir ka maranehna. Kumaha bisana Kristus disebutkeun turunan Daud? Padahal Daud ku anjeun dina kitab Jabur nyaurkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu, katuhun kami. Nepi ka sakabeh musuh hidep ku kami dijadikeun jojodog suku hidep. Daud nyebatna ka Kristus teh Gusti. Ku sabab kitu, kumaha bisana jadi turunan anjeunna? Waktu jalma-jalma ngabaranungan kasauranana, Yesus ngalahir ka murid-murid. Sing arati-ati maraneh ka guru-guru agama Yahudi. Karesep maranehna jalan-jalan marake jubah landung, harayang pada ngabageakeun jeung pada ngahormat di pasar-pasar. Di imah-imah ibadah dariukna dina korsi anu beunang ngahaja eukeurna. Dinu hajat-hajat marilih tempat anu utama. Randa-randa rejekina dirampas, imahna dirampogan. Pikeun nutupan kajahatanana tuluy ngagorolang sembahyang dilila-lila. Berat engke hukuman maranehna teh. Sakitu dawuhan Gusti Allah.